mancok dina dongeng Sunda nyata Mang Anggang. Dongeng anu kalintang sae tiasa jadi pepende pepeling oge kang dibaraya sareng dulur sadayana. Sim kuring ti Kampung Adat Cipta Rasa. Mangga ayo urang mancok dongeng Mang Anggang boh dina YouTube-na boh dina TikTok-na. Mangga ayo urang sadayana bral rampes. Kieu meureun rasana waktu harita nyidar sih teh. Soak jeung sieun yang hareupan laki bejar model si Rudi. Is ngadaregdek terus ngajerit. Basa Rudi arek ngarontok awakna. Habak suku is najong. Pas pisan kana bobogaanana. Atuh goak si Rudi teh ngagoak kusabab manuk puruk kutut ditajong. Bari undur-unduran. Waduh, goblok sia. Kersa jong-jongan mais corok bengong. Bingung ku pepetaun. Tapi tekung silila rikat mainat sengkat. Niat arek lumpat. Tapi kejadian anu saterusna teu bina cara nyidar sih teh heula. Karawak leungeun is ditewak, anu saterusna dibetot tuluy ditangkep, bari disangkerekeun kana tembok. Leungeun Rudi ngopepang, rujak rojok ka ditu ka dieu, kanu beheung, kanu dada, kanu handapun bujal. Diuak awik atuh is beuki kokoceakan mitra. Iis beuki kokoceakan dirina teu wasa nahan rasa getek anu kabina-bina. Tah dugi kadinya nya mitra. Tung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, moal salah Iis bakal ngalaman nasib anu sarua jeung Ngidarsi. Basa Iis adug-adugan ngalawan kusabab harita Rudi geus sabuligir bari geus rek nojoskeun bobogaanana. Ku Iis dipencet satakar kabek. Wadaw! Atuh goak Rudi teh ngagoak mitra. Bari rikat leungeunna nyekek beheung Iis. Iis teu bisa majare kumaha. Manehna geus sadrah bari ngadangkak. Dina kaayaan calana jero geus disoehkeun ku si Rudi. Manehna geus langlang lingling ilang kasadaran kana naon-naon anu bakal tumiba ka dirina. Napasna geus hampir beak. Mitra tapi teuing ti mana datangna. Ujug-ujug leungeunna asa boga tanaga anu kawilang rongkah. Malah leuwih rosa alabatan tanaga si Rudi anu akhirna ayeuna jadi tibalik. Seak blak Rudi dibalikeun. Leungeun Iis ayeuna jadi nyekek beheung Rudi, malahan leungeun kenca geus pageuh nyakal pulpen rek ditojoskeun bari seueur nyikik sora Nyidarsi. Paesia kuari mah. Paesia. Iis nyikik seuri bangun anu puas kawas rek maehan Rudi. Mitra kocapkeun Nini Salasi anu tadi nyalingker sabab ningali Rudi asup ka imah. Harita langsung lumpat gura-giru muru ka imah Umi Ainun anu boga kontrakan. Maksudna arek neang eyang anom. Tapi tetela sanggeus datang saur Umi Ainun cenah eyang anom teh keur suwung. Anu akhirna Nini Salasi balik deui muru ka imah na Rudi rek ningali kaayaan Iis.
Sedangkan Umi Ainun anu menang beja ti Nini Selasih langsung bing berat indit ka imah RT. Arek ngebejaan kejadian anu keur lumangsung. Nini Selasih anu geus asup ka imah Rudi rewas lain di kieuna. Barang ningali Iis geus ampir nuncebkeun pulpen kana beheung Rudi. Astagfirullahaladzim, nyadar sih. Cek Nini Selasih sadar bahwa eta teh lain Iis, tapi lalembutan nyedar sih anu miraga sukma. Atos gelis, atos ulah gitu gelis ulah. Hawatos ka Iis, ulah nambahkeun ka jalema anu tetuah teu dosa. Palang siang Iis anu bakal tanggung jawab lamun si Rudi nepi ka paragat nyawana. Hap ulah gelis ulah kudu karunya kanu hirup ieu. Cek Nini Selasih nyarita leuleuy ka Nyidarsih setengah ngolo anu keur nyandingan awak Iis. Kuring nyeri hate. Kuring nyeri hate. Kuring hayang males ka nyeri. Nyidarsih nyarita ditungtungan ku Seri anu mantak burikak bulu punduk. Ulah gelis nini ngertos gelis. Ngertos ting ridho ting ikhlas karunya ka Iis. Kan engke kunini jeung warga anu saja diuruskan. Kaasup arwah Nyai sakalian disampurnakeun sakumaha misina ke kunininya. Ayeuna mah geura lepaskeun Iis. Nini Selasih ngolo Nyidarsih. Mitra kaum dangu Iis anu keur kasandingan ku Nyidarsih jeung ngajanteng bari leungeun masih nyakek beheung Rudi. Sedangkan Rudi ukur burial buncelik renghap ranjug. Manehna soak ka cida teu nyangka Nyidarsih bet ngaraga sukma ka awewe anu rek ditandasa ku manehna bari jeung mibanda tanaga anu sakitu rongkahna. Teu bisa majar kumaha bari jeung satengah sataranjang bubulucun geus kitu mah karawak beheung Rudi disekal satakarna kuis tuluy dijungjungkeun. Rudi gogoakan tanaga Iis anu keur kasandingan leuwih rosa na atungan belewer bae awak Rudi dibalangkeun siga anu ngalayang aya kana sameterna anu akhirna murag dibarengan ku soda nyikikik Nyidarsih anu kaluar tina awak Iis. Mitra kaum dangu. Nini Selasih ngaranjug kaget barang jeung muragna awak Rudi. Iis ngudupruk. Rikat ku Nini Selasih dirontok. Tapi oro kaya. Samemeh maksud Nini Selasih tina kanan. Rudi nu disangka geus teu wala kaya. Sakilat langsung metot tiungna Nini Selasih. Satakerna atuh jengkang awak Nini Selasih ngajengkang. Modar sia dipodaran sia kueng duaan, cek Rudi. Tapi teu lila jeleng aya saurang lalaki norojol bari jeung sayaga nu taya lian iwal ti Heru salakina Iis. Akang, cek Iis bari nguniang hudang tuluy lumpat muru ka Nini Selasih nu masih keneh ngajengkang. Nini teu kunaon Nini? Tanya Iis bari nyangkeh awak Nini Selasih. Henteu gelis, cek Nini Selasih bari ngahegak. Mitra kaum dangu mireungeuh Heru datang rikat Rudi make deui papakeanana tuluy muncereng. Saha maneh ha? Saha maneh budak ngora? Arek naon sia luntalan ka imah dewek? Ditanya kitu Heru rada kerung. Kusabab manehna mah saestuna can apal kadenya soteh pedah asup ka jero imahna pantomoloko jeung eueuh sasaha.
panto molongo jeung eueuh sasaha di gura-gero pamajikan tenembalan aderet ngadaret ka imah Rudi atawa ka imah Nyi Darsih teh imah anu remen kosong bet pantona muka jeung lampu hareup hurung. Terus kadenge soda pamajikan na jajarawetan jeung soda nini geus kitu mah Heru teh asup kadinya ari pek teh kitu kanyataanna mitra. Nu matak ditanya kitu Heru rada kerung teu apal caritana. Nempok kitu Surti pok ngomong ka salakina. Kang Heru, eta si Rudi. Saya ari maneh naon urusan aja aing. Cek Rudi basa Iis rek ngomong ka salakina. Jampe si Rudi. Kang. Saha kitu ieu teh? Cek Heru. Eta si Rudi, tentara gadungan. Hah? Tentara gadungan nu geus mitnah Nyi Darsih. Majar paeh gantung diri ari pek dipaehan ku manehna. Saha Nyi Darsih teh? Kawe Kang, kan dijelaskeun. Cek Iis. Ngadenge pok-pokan na Iis kanu jelas kanu jadi salakina sa model kitu geuwat Rudi motong kalimah. Hei, apal teh sia? Montong gagabah cumarita sia. Ceuk Rudi nyarekan. Geus moal mungkir. Moal bisa mungkir sia. Rudi. Ieu catatan kertas diari Nyi Darsih geus aya dina cakalan kuring. Tembalis. Bari mulungan deui kertas tulisan Nyi Darsih teh nu geus ayeuna dikekeuweuk ku manehna. Nu bieu kalungkeun ka handap ubin. Kertas diari kumaha? Cek Rudi can ngartieun. Dina kertas ieu Nyi Darsih geus nuliskeun naon bae anu geus ku manehna dipilampah. Jeung naon bae anu geus ku maneh dipilampah Rudi ka manehna. Kitu nya. Kadieu kan si eta kertas, montong gana-gana si hari embung paeh mah. Cek Rudi bari rek ngajawang kertas nu keur dicekal kuis. Ngan orokaya rikat diketig leungeunna ku Heru atuh karepeng Rudi ngerepeng bari undur-unduran. Wadah, sia, cek Rudi nyerekan bari pupuringisan. Alus Ujang, geura teh wakdah penjahat eta teh Ujang. Kayak kudu dijelaskeun, babakan wajib. Cek Nini Salasi ngatan ke Heru. Hayu sia geura nyerahkeun kanu wajib ayeuna keneh. Cek Heru merongos. Hah? Kanu wajib? Kawas nu wani we sia kaing. Wani sia kaing budak mola. Cek Rudi ka Heru anu memang umurna diasa handapeun manehna. Teu wani kunaon sia mangkluk jahat. Tambah Rudi bari tatan-tatan ngabangun serangan. Aya di dunia oge sia mangan suku jadi reged. Hayo maju sia. Si lanang koe lanang hayo maju. Bangsat sia rasakeun ya sia. Hiya. Seak Rudi narajang. Tapi Heru oge anu kungsi diajar ulin jurus. Basa manehna keur lelengohan keneh lain lalaki bantrak-bantrakeun. Kabuktian harita keneh mainna langsung taki-taki. Nah atuh mitra. Di jero kamar anu kawilang henteu gede henteu leutik henteu ngan seak bae Rudi jeung Heru gelut. Heru ngayonan bari males panarajang nu jadi lawan. Mitra kaum dangu teu antap parah deui saberut bae Rudi narajang. Hiu pereupna ninggang irung Heru. Tapi Heru sagilak miringkeun badana bari ngangsrodkeun suku katuhuna ka hareup satengah lengkah. Suku kenca ditarik ka gigir nu ngajadikeun pasangan jadi serong. Bereup Rudi nu ngahiuk bangbaraan teh ukur ditoel ku curugna digiwarkeun sarta sakilat suku Rudi dikael. Atuh teu loba pamolah deui solontod gedebut weh Rudi teh ti susut nyungkur teh beda we ti begu anu nyungkur.
Wow, sia. Aduh, ngalawan sia teh. Asal lalai sia budak leutik sia. Cek Rudi angger nyerekan bari ngorejat hudang. Panonna hurung ngagebur, beungeut ngembang wera. Nafsuna ngagugudu geus teu bisa dikadalikeun deui. Asa diulinkeun ku budak satepak. Ngalakon nyolontod nepi ka nambru ti kusruk. Panonjokna pos bongan we ngoateuing kurang wiwaha nu temahna kabibirangan. Ngalawan kumaha? Cek Heru. Da kuring mah ngabela diri, sieun dibajeg suku. Cek Heru ngaheureuyan nu dipalar amarahna Rudi tambah modal. Diwajak sia ku aing setan. Hai sia tuturkeun aing dinu lega sia. Cek Rudi bari gajelang mayana kaluar kamar. Sabab geus kaejer ku manehna lamun mayana kudu gelut di rohangan anu sakitu sempitna bakal moal metu. Terus muru ka panto tukang. Manehna ngodok kantong celanana gorehel nyokot kunci cetrek panto dibuka. Brai gajeleng beras kapalataran rada lega. Mireungeuh kitu Heru teleh geleng. Terus manehna oge nuturkeun. Mitra kaum dangu barang jog Heru anjog gantawang Rudi nang tangan bari geus sayaga nyiapkeun panarajang. Sok sia dinu lega dipodaran sia ku aing benceuh jangkrik sia. Rudi merongos kumisna centang-centang we. Oh, nyasal bisa tanggung jawab we ka pangeran ari hayang maehan kuring mah. Tembal Heru bari taki-taki masang kuda-kuda anu pancuh nambleg dina taneuh. Kaayaan tenang nitenan gerakan lawan. Torojol Iis dituturkeun ku Nini Salasih ngerojol tuluy nyerangkeun teh jauh ti lawang panto tukang. Syak Rudi narajang deui nu diarah careham. Heru ukur ngabaliurkeun beungeutna bari ngasupkeun pereupna meupeuh iga burung ku leungeun kencana. Hiuk Rudi anu ayeuna mah leuwih hati-hati rikat ngagilirkeun awakna. Plos tenggelan ngeplos. Hiuk Rudi ninggang cukang irung. Heru sakadet netra jingkrak dina gerakan anu sakilat. Pindah tempat bari kacerot. Nyiduhan kana beungeut Rudi anu teu kaburu ngejat. Ya rasakeun sia ya. Aduh, setan sia ngado nyiduhan sia. Cek Rudi bari nyusut ciduh nu lamokot dina kumisna. Saberut narajang deui. Maksudna mah rek newak leungeun Heru anu nyolodor ka hareup. Kalayan beuteung Heru rek dibeset ku tuurna. Tapi Heru sanajan masih umurna leuwih ngora dibanding Rudi, tapi dina urusan main po mah kasebut geus mahi. Teu kapetolan ku gerak tipu menang guguru ti lembut babanda ti bubudak bibilintik pangarti ti leutik di wewengkon Kasemen Banten. Ku kituna rikat mehna luncat bari nejehkeun sukuna. Sedengkeun leungeun katuhuna ditilepkeun masekon pikeun ngadagor gado Rudi. Oro kaya Rudi ayeuna mah leuwih rancingeus manehna ngarampod nyalametkeun gadona. Hiuk rempod plos bari satekah pola ngarawel suku musuh. Wes teu bisa sia. Cek Rudi bangun ngece. Mitra kaum dangu tapi Heru
nu cukup nampak gemblengan timang anggang. Sakicep geus bisa ngarobah gerakanana. Sukuna ditarik, sedangkan leungeun anu masekon jadi muka ngarandakah bari meber. Heuh, mepeh puceuli. Dina kaya nilas tangkal cau seak habak. Rudi ngagoak ngebangkiung. Tapi henteu ari nepi ka ragrag mah. Lantaran suku jebrag Rudi pageuh napal dina taneuh. Kot kanyeblok luhureun memuncangan. Heru nu geus mafhum kana adegan musuh tengangkekeun deui. Sukuna nu tadi ditarik teh ayeuna dibalikeun. Seak cetruk. Mertela ngembang boled ngajeduk ngalabok gado. Anu antukna Rudi anu sakitu jangkung badag simbar dada teh ngoleang lir kalakai anu murag. Mojoprak dina taneuh tuangeun imah bari napas narenghap ranjung panonna beus ku cimata. Teu bisa dihina basa sia. Cek Heru, Sipating manusia mah kumaha aya keneh nafsu pikeun ngabajeg suku teh ha? Heru nanya kanukir ngajoprak tepuguh pola. Red kais pamajikanana nuker pacesekel jeung Nini Salasi. Iis ngarasa atoh dumeh salakina unggul dina tarung. Mitra kaum dangu Rudi tenembalan. Manehna ngahruk teh beda tibuk menang mabuk. Merungkut kawas pesing kagebah, bingung nya kumaha pilakueun. Cicing wirang neruskeun ngalawan teuntupan. Buah matak cilaka. Kitu ceuk pikir Rudi dina mangsa harita. Lir monyet kena kusumpit, dicabut paur disurungkeun nyeri. Ari anu dicabut manyun dicolok dekok naon cing. Walah ratu da naros. Mitra kaum dangu. Nuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Rudi nu harita eureun ti beubeut maju ti kusruk teh saanyana. Tapi lain oge Rudi anu geus kaceluk jadugna ari kudu gancang-gancang boboleh mah. Kusabab manehna geus mang pirang-pirang tahun ngajawara jadi preman di terminal Baranang Siang Bogor. Kukituna ceuk manehna lamun lemor aing rumah sakeok. Tapi mun ngagunakeun peso lipatna can puguh eleh. Kukituna sakilat manehna luncat sileng serat ngaluarkeun peso tilepna. Nu sok di kantongan wae dina calanana. Siot peso lipat terek nojos babatok Rudi. Hiu serangan nepi ka ngadatangkeun sambaran angin anu sakitu bangbaraan. Bakating kutari. Anu maksudna mah Rudi moal salah deui rek nojos sirah Heru ku peso balatina. Heh modar sia ya. Cek Rudi, tapi mitra Rudi lain deui ngaranjugna. Basa pigelang leungeun nu rek dipake nyakelan peso lipat teh. Maksud teh basa pigelang leungeun nu dipake nyakelan peso lipat ngadadak merengkel. Aduh! Asa ditinggang ku barang teu asemehna nepi ka adu-aduan. Oge karasa dadana aya nu nyurungkeun, nu ngajadikeun peso lipat ngoleweng. Sarta awakna meh teu jengkang. Goblok sia. Heru anu tadi katempo jongjon bae bari nyerangkeun
kuda-kudana tengeser satunjang beas. Ulah cireun atuh rek ngalah nyawa teh. Cek Heru bari ngagalenyu. Ari Rudi ukur olhok bangun hookeun. Mitra kaum dangu Rudi anu rumasa geus kapalingan gerak nafsuna beuki ngagedur boga rasa dirina dipapanas sakilat peso lipat dihembatkeun deui rek ngarojos beuteung plos ngeplos mitra ayeuna ditojoskeun deui rek ngarojos beheung siut plos Heru ngagilek deui bari rancingeus seak deui peso lipat dipuihkeun suat siet luhureun sirahna lop Heru dongko saterusna depok waktu peso lipat milepas ngahakan angin sakilat dampal suku Heru nyayang kana iga burung tapi ku Rudi teu dirasa hiuk deui peso lipat Rudi rek nigas tak lawan Heru balik deui kana jurus anu bieu ngalegot bari nyerong gerewak kulit beteng Rudi dijembel gurubung Rudi ngagurubung mundur bari terus nyengir waduh setan sia hiuk deui peso lipat dihembatkeun deui siet Heru narik sukuna bari nyerong atuh peso lipat teh ngahiuk sleb ngakan taneuh mitra kaum dangu dina kaayaan kitu sakicep Heru meupuh pupeteuyan Rudi anu nyekel peso lipat sedangkan leungeun katuhuna dina jurus kahiji Simande warahan manganggang warisan ti paguron badak emas saketi Pandeglang ngajedak ngahaca careham anu antukna Rudi dedengkot panjahat anu tacan pernah ragrag teh ngalanggak Rudi kot kalas lesan ngagoak dina waktu mehna ngalanggak terus di swing gadona ku Heru ku tonjokan otomatis jurus katujuh Simande gajru jrot wadaw jengkang bae Rudi nang karak bengkang dina sumutna ngalai getih lantaran huntuna aya tiluna plak-pluk baruragan atuh kumisna ngadedak lempes mulahe Piraku kolot-kolot gugulingan dina taneuh ngebul sia. Heru ngagak-gak ngeunah seuri mideungeuh Rudi kusah koseh kawas budak mumundingan. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Dina kaayaan anu samodel kitu Rudi geus teu mirosia deui ka nyeri mitra. Manehna maksakeun nguniang hudang. Awakna ngalaper sarta tantap parah deui belenyang weh. Manehna lumpat teu seurik nonotog-notogeun maneh. Teu beda we tinu diudag bagong. Satungtung masih keneh kadenge cakakakna seuri Heru mah manehna lumpat ti babaranting poho di kaera. Ngan orokaya barang beras pisan kajaran lembur titebeh kidul anak jol teh palebah jajalaneun anu rek disorangna jul jol kadang warga dararatang rob ngaronom di luluguan ku Umi Ainun katut eyang anom malahan diabring-abring ku para subscriber dongeng Sunda Manganggang oge aya anu kabeneran bagian ronda dina peuting harita milu hadir bari mamawa pakarangna sewang-sewangan. Kitu deui warga anu teu kabagian ngaronda oge daratang. Penasaran kaundang ku pahibutna sora di imah kosong nu baheula kungsi dicecingan ku jenatna Nyi Darsih teh. Mitra teka catur kumaha kajadian saterusna.
Singkat ieu cerita sararea eueuh anu teu kaget barang apal anu sanyana mah. Harita keneh indung Bapana Nyi Darsi disusulan sanggeus PRT hidang nelpon pihak anu berwajib. Mitra kaum dangu, poe ka poe geus kaliwatan. Kocapkeun sabulan ti harita. Pengadilan mutuskeun Rudi dihukum mati sabab bukti kertas tulisan minangka buku harian Nyi Darsi geus cukup kuat ngajerat laku lampah manehna. Katambah satu tas layo Nyi Darsi dibongkar deui di jero kubur tuluy diotopsi. Sedengkeun jalma anu milu ngahasut kolotna Nyi Darsi jeung ngahasut warga teh nu teh lian iwal ti anak buahna Rudi dihukum saumur hirup. Mitra kaum dangu, ayeuna Iis hirup tenang di imah kontrakanana. Samemeh meuli imah anyar nu aya di buah batu. Harita mah di imah kontrakanana teh tenang, teu gangguan deui nanaon. Kitu deui Nyi Darsi, arwahna geus disampurnakeun ku Nini Salasi. Pon kitu deui kolotna, ngaranna geus bersih. Saya fitnah anu ngotoran ngaran kulawargana dina mangsa-mangsa kahareupna. Mitra kaum dangu ieu kejadian nyata, tapi kumanggang direka-reka deui supados langkung sinematik sareng langkung rame. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan disobat.